gitu. Pak Haji kalamahan teh teu adil. Oh, teu adil. Bener pasti bener jelema aya. Sanajan ngagorolan ge, da hese rek adil. Hese moal adil. Moal. Sama eta citra manusia. Moal adil yang model moal adil. Kecuali hiji. Ingin hiptum malah tadi lu wah hidatan. Lu kumaha tuh model gitu. Berarti jelema teh kelemahan di dunia. Dirinya jelema mah ieu jadi terus aya kelemahan eta di dalam mah. Padahal ieu teh pintar dan hadis ngaji pintar kata Ustaz. Jelema teh kabeh ngarti. Tapi dina nya pelaksanaanana dina praktek secara genana jadi jelema teh aya kelemahanana. Aya kelemahan jakir. Aya kaunikan, aya kelemahan gitu. Pak Haji kalamahan teh teu adil. Oh, teu adil. Bener pasti bener jelema aya bener jelema. Sanajan ngagorolan ge, da hese rek adil. Hese moal adil. Moal. Sama eta citra manusia. Moal adil yang model moal adil. Kecuali hiji. Jika teh ati mah teu seuring ambil gitu. Hasil beli gitu kan. Bener mana bener pasti gitu dah. Dapat didinya geus digaris tuh na Quran ge bain hiptum malah tadi lu wah hidatan. Geus kumaha tuh model gitu. Lamun kira-kira teh adil mah cepet kana congong. Ulah teu janung. Kira-kira teh bisa mah sia. Madorotkeun kan ju teh sitro kayaknya. Adi gitu kan. Jika teh mah tulung pat nya. Nah, ayeuna nang muda mah nyata eta we lah. Antoh. Cari gitu. Tong. Lain muludan atuh Lain. Lain. Salah tuh kudu ngapain naon atuh. Poe rebo. Muludan di tempat kitu mah. Tempat nyanu. Atuh mah bisa. Wah bener, salah atuh. Jadi bakal dikeprokan ku anak buah aing ge ku cosin. jadi cocok gitu mah. Cocok. Dina waktu ngaji mah ngaji we. Lu kalau bab nyanu udah mah cereuh. Cereuh. Ai kageris ya teh. Ai dina bab nyanu ada kuduna ge keur monok di kana umuming. Eta lamun bab nyanu bidinya. Aduh. Ulah-ulah keur muludan ulah modar ya balik ya.